kieu nya ari jauh ka warung teh. Jeung leungit peso. Jeung isuk-isuk keneh kudu geus neangan sayuran jeung peso, da eta bebek nyieut. Mana wae urut ngarujak teh. Jeung ngaliwatan leuweung deh. Sieun aya begal. Ah, siga nama moal da geus isuk-isuk ngecaang. Duh, aing mah tempat isieun kieu. Manya ya codean tempat isieun kieu. Moal kitu euy. Jelema teh rek nipu ka aing kitu. Wah, manya moal mungkin rek nipu ka aing mah. Manya atuh urang geus make geulang, geus make kongkorong. Moal daekeun nipu ka urang. Tapi dah heueuh ketang bisi bener di urang tungguan we ah. Ieu euy ti isieun kieu mah ieu. Alah. Aduh. Bari nungguan we lah. Sugan we manehna bener si odean teh. Juk, peso murah euy. Bingung ya teh pemajikan pukul utus wae eueuh gas ya ba gas teh ayeuna teh keur mahal nya digawe ayeuna korek-korek cok ayeuna mah kumaha carana geus gas mah ayeuna mah kudu ganti ulah ku suluk lah eta kaditu kaleuweung tuh tangkal pinus heueuh kaditu gitu lamun urang nuar tangkal da akibatna pasti banjir ieu teh sedengkeun ieu kan urang teh kudu melestarikan lingkungan bingung ieu rega geuning loba nah penting mah tolong saya suara tulung-tulungan manyap tulung-tulungan wae. Wah, ieu. Tapi air tulung-tulungan di mana nya? Berteang aya mah Kalunya sigana mah aya kudu ditulungan aya mah. Capek aduh. Tolong. Aya naon Cek? Itu di udah ke preman ting. Preman naon sama peso. Alah, di ditu tuh. di mana? Tolongin, Pak. Aduh, yes, set. Aduh. Wah. Aduh. Terus we dikeluarkan hantem terus. Ari nongong teh. Anjing beres. Aduh. Eta karunya. Aduh. Iya sesangkeung teuing gitu, Cek. Rawas atuh Abah. Rawas kayak atuh ada anak batur ieu. Mawa cai lah, warna macainya alanya urang nangan macainya. Masak mawa cai buru-buru. Dari Bandung menuju Sunting, tempatnya di mana ya? Bojong Kriang, Pohon Pinus. Dari Bandung, Sukses!